Kunaon lamun ngomong jika anu teu masa ditakdirkeun jadi urang Sunda. Indung bapa urang Sunda, nini aki asli Sunda, hirup kumbuh di tanah Ki Sunda. Nah kunaon lamun ngomong jika anu teu masa ditakdirkeun jadi urang Sunda. Jantan kami di SD mah kapungkur kami diajar teh kan guru nate tadinya hiji guru sadaya mata pelajaran. Kami ayeuna mah di SMP hiji guru hiji mata pelajaran. Nepangkeun wasta ibu Tita, ibu ngawulang bahasa Sunda. Janten ayeuna urang diajar bahasa Sunda sasa. Sagacana ku ibu bade diabsen heula nya. Kelas 7 B sabaraha urang ibu teh? Nya aya 31. Ini mana ini? Ini Alifah. Apriani. Oh, Apriani. Asri. Zikri. Fadil. Fahri. Fatih. Payun. Julia. Kaila. Lia. Lia ke mana? Oh, izin. Saya. Terus Mandala. Marcelnya serang Marcel. Afzan. Hadir. Terus hadir. Naufal. Raihan. Rizky. Nadia. Ya. Naila. Raka. Renda. Randy. Balik. Rifai. Rizka. Roni. Salma. Santi. Sofian. Tasya. Wanda. Ya, jantan nu hadir sabaraha urang? Dua nya, hiji sakit hiji. Ya. Dinten ayeuna urang sorangan diajar bahasa Sunda. Sagacana bade nu ditaraskeun? Dayanya urang amitan wae. Nah, di dieu urang hayu diajar paguneman sareng Ibu Tita Nurmaya. Sagacana hidup kantos diajar bahasa Sunda teu nu SD? Diajar naon wae tah? Ieu teh
biasa diajar di awal di sareng ibu. Nah, dinten ayeuna hidup kompetensi dasar teh memahami dan mengidentifikasi kaidah, bentuk, struktur teks dan aspek kebahasaan paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Terus tujuan pembelajaran anak, peserta didik dapat menelaah fungsi sosial paguneman, teks paguneman dengan baik dan benar. Terus peserta didik dapat menganalisis struktur teks paguneman dengan baik dan benar. Janten inti nama hidup dinten ayeuna bakal diajar naon nya paguneman teh. Dudikeun kangge di akhir biasa mangtoskeun oh ieu geuningan bu paguneman teh. Sadayana urang ningali hiburannya ice breaking lah. Dia ya video. Saatnya Camilan. Pulang lihat penting, ari budak penting mah pamali bisi dibawa ku juri. Asal budak leutik liar penting ngantuk, geuning teu dibawa ku juri. Nampil aku anak saha teteh? Apaan budak leutik ge anak juri? Yang mi HP kuda sabetulnya, mang mereka cari lah ya. Ali mah sieun nyamat. Moal, dari mah kudana bager. Sieun nyapa katuh? Nah, ini mah kudana bager jang. Moal sieun kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur, cek mangge moal kabur, dan kudana bager. Nah, tumi urang tuan ku abi. Mang, mesa lotek mang. Sabaraha hiji jang? Kudu bungkus, nu tilu rada nasi seueur, nu tilu deui teu rada, hiji deui nganggo engko tapi samarana sakedik, anu tilu deui rada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sareng tong asin teuing, mang. Anu hiji deui nganggo botek tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui mang engkona seueuran nyamangnya, dua teu nganggo toge tapi kurupukna seueuran. Ah, aing mah kada tutup eta gawe teh. Terus eta teh video cange ya. Bodoran urang. Sudah. Tina video tadi naon anu katakep ku hideung. Tina video tadi, eta teh tadi video teh nu naonan ya? Tadi. Kalau kasih tadi teh video bodoran nganggo bahasa Sunda. Janten obrolan urang Sunda. Nah, eta nu bakal dibahas ku urang aya nya lagu. Ayeuna urang tinggal contoh hiji deui. Jadi aya komiknya, aya ibu guru sareng murid. Sampai patepang. Aya nu bade macakeun sareng bade jadi guru. Saya sama menjadi murid. Oh iya rencana sanamina. Santi sok cintari. Assalamualaikum wilujeng enjing urang kali ieu sadayana. Kumaha damang? Alhamdulillah sare. Nah, katingalna ieu nuju naon? Ya, hendak yang murid sareng. Jadi nuju pami bahasa Indonesia nama bertegur sapanya. Silih ieu silih ngobrol ta ieu teh namina disebatna teh ngobrol di bahasa Sunda. Nya janten pagunaman teh naon di dieu? Ngobrol. Atau nanti ngawak. Janten pami mikir pagunaman gitunya ulah jauh-jauh ka mana? Pagunaman teh naon? Pagunaman teh biasa ngobrol tadi dinten tapi nganggo bahasa Sunda. Pami nganggo bahasa Indonesia mah disebutna ngobrol. Pami bahasa Sunda mah disebutna ngalah. Oh, nya ngobrol. Nganggo bahasa Sunda. Aya pagunaman Yayan jeung Adam di kaca dalapan. Janten urang tinggal heula contohna. Adam jeung Yayan. Saha nu bade macakeun? Adam mana? Janten Adam. Oh, Marcel. Marcelnya. Yayan saya Yayan. Iku Raka. Sok baca kucing tadi. Biasa
lalami teh Lumawi, abis teh di jurungan pun bapak. Kayak umi masuk mana di luntur suki di rorompok badai isa. Badai syukuran sakang kenan wawan. Di bahasa Sunda mah aya udah untuk kabar tuh benten kan yang ira. Biasanya apa pun dia nya? Matakan di dia ibu gaduh kawin batang rama bahasa Sunda ya kan hidup tiasa ngapalkeunana bari kawinnya. Kai nama urang kawin lah sasarengan. Ieu kawin batang rama bahasa Sunda instrumen laguna balonku terang balonku. Sajanten hidup nya ngawihna kanggo nada balonku. Oh, jadi bisa makin ya. Saya pastinya. Malah ngajak cari tanah. Hartos tadi ka dieu? Aya di terus dimula. Eta. Eta. Hartos, kami ka hartos urang kerjakeun KPD nya. Ibu ieu dibagi janten 8 kelompok we nya. Meh enakeun janten sabari-sabari gitu. 1 2 3 4 ieu opatannya 5 genep 7 8 ya. Keren 8. Di dia aya lomba kerja. Janten aya contoh ku ibu dijelaskeun heula. Aya contoh teks pamuneman. Terus ku hidup di kolomnya patalay kanana. Misalnya nomor 1. Naon ari pamuneman teh? Ku hidup dijawab di buku catatan serat. Terus 2. Jelaskeun ku hidup manfaat pamuneman dina kahirupan sapopoe. Seratkeun jawabanana. Terus suka tilu jawab jadi aya tilu patalekannya aya tilu pananya ibu dibagikeun heula oh kieukeun maka ieu mah tilu kelompok nya kanggo ngajawab masing-masing hiji pertanyaan anu bari ngajawab pananya nomor hiji su kelompok mana nomor hiji sebenarnya
Terus luasannya tuh, mangga kalau mau 5 atau mau mana tuh jawaban anak nomor 2. Kami manfaatnya ya itu jantan biasa terang informasi di biasa oke apa sarang batunya kami ngobrol. Nomor 3 tadi ke kelompok 2 kelompok Payun. Ngapain? Naon pananya anak? Jika aplikasikan bagian-bagian penting minat teks penggunaan di luar kata-kata liurnya. Jantan tulisannya berarti bagian buka usi sarang itu bukan mana? No punten, kekayaan punten. Dan menjawab, mangga gini dia ya, mangga kalau ya. Nah, tanya Egasina di mana Di ke sana? sana, Rumawi, abita di julungan kumpul bakang, kayak uni pas mana di julung di rokok pada Isa. Dan pada ukutna, sumun atau numun kata nage, di balik perlima sampai kayak ujung. Nah, bagian baru atau dulu biasa berartinya biasa nangkoskeun kumaha eusi panggunaan teh strukturna nya terus biasa ngabedakeun nya panggunaan kamu kasuluhureun sareng ka sadabeun tapi karere pamerosan di tadi ya saya aku ngatos sedena janten pengajaran ayeuna urang teh diajar naon kumaha kesana diajarin teh ayeuna sareng ibu aya ayeuna teh bang balus teh hambatan aya teh tadi hese teh ya prosesnya dia tinggal muka dari buku misalnya hilap mah